Katanya mau ngajak aku jalan-jalan ngebuburit, tapi malah diam di pos ronda kayak gini. Emangnya kita mau jaga? Enggak, bentar atuh. Bentar lagi, yuk jalan-jalan. Ini udah jam 5:30. Kapan jalan-jalannya? Ya bentar lagi. Bentar lagi. Kan buka puasa pukul 6. Ini udah pukul 5:30. Iya, enggak sabar banget atuh. Ih, Tapi nanti kita buka di mana? di pokoknya yang enak di mana lah, ayo. Beneran? Beneran Ah, asli. traktir. Iya, traktir. Emang bawa uang? Bawa. Ah, goblok ya bulan puasa kalah Nanti aku mau berobogohan. beli tas ya. Motor lembur ya mah ku aing laporkeun ya. Bejakeun ku aing kasih paman ya. Lapor komandan. Cek Marpaung. Kamu gak ada was paman? Apa? Kevin Manusia? Ada apa? Lapor apa? Itu paman ada yang lagi berduaan, lagi bobogohan. Bobogohan? Di mana? Itu. Ayo kita gerebek. Nah, uangnya. Ada ini uangnya mah santai. Nah, ini paman. Weh, ini baru bobogohan. Ini teh lagi bulan puasa, awal perdana puasa. Kenapa kalian pacaran, bobogohan? Ini jadi asak-asak. Siang geus goblok pamajikan masih kena bobogohan. Wawe, dia tahu enggak kamu? Dia udah punya pamajikan? Enggak tahu. Enggak tahu. Oh, jadi ngaku-ngaku duda sia teh. Bawa paman. Dasar tukang kecer, kita sekali tak eureun-eureun kali-kali. Kevin, bawa ke desa. Adesa, Liukeun ayo. Motoran Normal, Pak. Ini lembur aing ngeun aku normal. Ngirus ya. Bawa. Ayo ngilus ya. Aduh, si goblok si paman kalah kajeng awewe. Ini teh sia ka desa serangan. Ini. Kamu mau-mauan sama dia Lah. Sia paman kalah sarwana. Geus, ayo. Akulah pemenangnya. Aing ditangkap acan euy. Aya si Panglima. Panglima, ka dieu. Aya naon, Bos? Urang nitip duit jeung si anak muda. Oh. Tadi teh nelpon ka urang teh. Keur teu bogohan duit pisan tadi teh. Teu jeung buka cenah, jeung teu boga jeung tajil cenah gitu. Oh. Kadenya ya pangmikeun nya ka si anak muda. Pangwekan kan? Heeh. Heeh, siap, Bos. Kalam beres urang mah. Heeh, tapi kade we. Heeh, Tong dijajan ke sia teh. atuh urang kada tolanya. Heeh, sok. Hayu Bos ya. Yuk. Duh, ieu teh duit bikeun ulah. Bikeun ulah. Ah, kurang jajankeun wae ka warung. Duh, aing mah coba ais anak muda. Heh, Panglima, kunaon tuh mana eta nyekel batang? Iya anak muda. Urang teh nyeri beuteung, aduh. Nyeri beuteung kalasak eta siga nyekel emi na beuteung. Sia waduh nyata emi nya sok nempo urang eta. Ih, bet lain yo, gagaba pisan kita bulan puasa. Waduh. Lain aduh nyeri beuteung yo. Kan buka mana? Nyeri beuteung. Sia. Ayeuna naon ieu? Oh, emi jeung sale maneh. Aduh, maneh tuh man bulan puasa ieu teh. Maneh teh puasa. Eta teh anak muda. Dititah ke si Bos Areta tuh di ditu. Dititah ku si Bos Areta. Heeh. Geus atuh ayo ka si Bos Areta na. Ayo. Kumaha di mana si Bos Areta na? Tuh di ditu. Ayo. Mana si Bos Areta na? Tuh si Bos Areta na tuh. Bos Areta. Atuh nitah godin ya, Bos. Ulah nitah si Panglima. Cih, naon maksud si anak muda? Kok aing godin nitah si Panglima aing mah henteu ya. Tadi mah urang mah nitah si Panglima teh mere duit 50.000 jeung maneh. Pan tadi maneh nelpon ka urang. Lah, alibi pugu bener tadi cek si Panglima. Oh, Bos nitah meuli mie nya Panglima. Panglima. Cih. Mana si Panglima? Ning Bos. Bos, bener tadi cek si Panglima. Oh, Bos cenah rek godin dititah ku Bos. Maneh mah ketipu ku si Panglima. Urang mah tadi ge mikeun duit ka si Panglima nitip ka jeung ka maneh anak muda. Geus katipu sia mah si Panglima. Atuh ieu urang teh berarti katipeng euy. Ku si Panglima, Bos. Heueuh, Bos tadi rek pinjaman duit ka urang 50 nya terus urang kudu kumaha aya nasib, Bos. Teu apal eta mah DR, eta mah derita lu. Bye.